dadali manting ti peti ngalayang ka kalayangan neangan nulawas ilah baturna duka kamana dadaling maling mana sih mahal atuh maling mana malingna lain maling ele aing kurang teh keur ngimpi bieu teh ngimpi aya nu maling limaan anu hiji dibawa ke rumah sakit kurang kumaneh ditenggelan hah kumaneh ditenggelan tenggelan kurang nu hijina ke rumah sakit anu opatna mawa urang ke rumah sakit jelok kita tidak berang-berang sare atuh hampura penting teh begadang ay mana kitu jam sare jam 7 lain ge begadang sia teh balik kita keruan dudungan urang teh aya naon mau barang da urang lamun teu mau barang moal bisa gawe barang naon barang hakan gawe barang hakan lila semua tadi aduh ngantri yeut hah lihat gaji can mere barang eueuh aing barang gawe naon bener nungguan we saminggu kieu nya alhamdulillah kesel aduh iya kenal lagi geuning si cucu eta teh atuh urang mah kabogo geuning bos urang bos kuat bos kunaon sanggup jelaskeun heula naon itu naon jojo datang ke sanggup wae atuh bos ari ngaranna hirup mah bos aya perih aya manis kudu kuat bos jadi bos teh mun aya kapal perih teh sok bejakeun naon keluhanan da urang mah sapapahit sama manis nah ditangka imah kunci ditangka baturan eueuh kuat sih kan aya urangnya bon pangeran mah moal bikin ujian tes di luar batas kemampuan bos nah lamun bos diuji berarti bos teh kuat tuh sadik deui sadik deui teh istighfar ampun apa sun ampun bos sing kuat hah naon bos ayang modal Ari si bos banyak teh terkuat hirup dia tapi kenaon cenah modal saula aing geus aing sorangan deui atuh